Mananya si Mang teh? Cenah mah daerah dia tapi gening aya warung sekalian naik reureuh rek nanyakeun juga noe apaleun ka Mang Kuring. Punten. Mangga. Bu, ngiring cali Uyos. Mangga. Tas di mana, Jang? Ini angka ribung gitu? Nuju milarian emang puguh ge. Mang saha? Mang Abi atuh. Ibu mana we apal? Saha namina? Mang Ujang. Ibu kenal? Ciri-cirina kumaha? Ciri-ciri nama Mang Ujang teh tukang heureuy. Ciri-ciri fisikna maksudna teh. Untel lepat mah dina tonggongna teh aya tompelan. Hese atuh neangan-ana kitu mah. Ciri dedegana kumaha tah? Nah, jangkung. Tah, jangkung. Ageng apa alit? Biasa alit, biasa ageng. Nu pugu atuh, Jang. Nyai guys, tepugu. Kedah ka mana deui milariana bingung. Ari mangna ti lembur. Nya, di lembur Abi. Lembur nanti mana, Jang? Di Ciamis. Nah, tuh di Ciamis mah teangan nabet di dieu. Nya ngemutkeun ibu. Kunaon Abi bet milarian di dieu? Kalah Malik nanya. Ka Bandung teh nyaba apa kumaha si Emang teh? Nya nyaba. Alamatnya di Bandung apa? Gang Basreng. Mana we ibu apa? Piraku orang dieu teu apal mah. Paling mana tempatna, Bu? Gang Basreng apa lu di mana eta Gang Basrengnya? Hese ngobrol jeung muter ulin mah. Naon diam? Henteu Bu. Ieu lebetna acuk gentos. Tadi ngomong naon? Ngomong bahasa Sunda. Mau jangan lah. Duh, kemana deui nya si Mang teh. Bingung. Bu, aya teh manis. Aya, Jang. Rek nu panas rek nu tiis? Anu tiis hargana sabaraha? Nu panas hargana sabaraha? Anu panas 3.000, anu tiis 5.000. Uyos we Bu nu panas. Nya kedap. Mun. Nih. Panas kieu gini Bu. Sina tiis heula tuh, Jang. Nya puguh ge bisa keburu tiis ieu ge. Sabab lamun tiis hargana jadi 5.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau lagi? Atas, Mak. Cik mana si ulangan teh? Emang ningali. Ya, Mak. Sinarieun hasil ulangan teh halus kieu. Milan ya? Teu atuh, Mak. Ningal tina buku sakedik. Salah kene atuh. Diajar gerame pinter. Nya, Mak. Egi tadi tiasa ngawaler patarosan ibu guru dah. Wah, hebat anak mah pinter. Narus naon ibu guru teh? Tadi teh nuju ujian. Ibu guru teh narus diwaler lah kue gitu. Cik sas nganu hitut. Nya abi teh ngajawab, "Abi, Bu." Egi!